Geus jenis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodo teh ya. Hehe. Jerawat, meni beureum kieu pencet kitu. Sieun peurih antep wae asa ngagokan deui tapi asa jadi nyarikeun urang ingkeun tapi kaasakna siga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar dina kulumudna ngudag cahaya anu sumorot ti suca akang moal. Bener jadi panyari geuning. Panyari anu beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung, saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyepes pisan ka ngambung sareng kening mamah. Arigato ngalaka nini kuring naon deui nu siga mamah teh nya. Nya bibir jeung buuh siga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tapi palebah awak siga ngalaka bapa, malah labih lempang mah ceuk pisan pada ngaheureuyan nurutan lempang bapa. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa ti saha deui, ari lain fotokopian ti bapana deui mah ti aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah nu kungsi tepang anjeunna kaujang ngantungkeun mugi ditampi iman Islamna ku Gusti nu Maha Suci. Beuki antep neuteub enteung. Euleuh eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring. Walah beuki ngalobaan ampuing. Kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya bapa, aya enin, aya aki, aya uyut, aya bao, aya karuhun nya walungan cinta nu ngambat panjang deui, panjang pisan ngaleuwihan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor. Tina Rama Adam jeung Ibu Hawa terus karuhun ka enin, ka aki, ka indung, ka bapa.